Sampurasun Baraya Sunda. Di dieu simkuring bade ngadugikeun tutorial ngagunakeun aplikasi PicsArt salaku media kaparigelan dina nulis aksara Sunda. Dosen pangampu Bapak Hari Santosa Nugraha MPD. Satu acan kana tutorialna nepangkeun simkuring anyirinina pisa di kelas 4B kalawan NIM 2206488 program studi pendidikan bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video pikeun nyimpunan pancen mata kuliah teknologi digital. Tah naon cenah ari aplikasi PicsArt teh? Aplikasi PicsArt nyaeta aplikasi pikeun ngedit sagala rupa nu patali jeung video atawa foto boh dina tampilanna jeung sajabana. Loba oge fitur-fitur anu ngadukung dina ieu aplikasi teh, utamana pikeun baraya anu resep kana pereditan. Tah tangtuna wae aplikasi PicsArt teh mimoga kaonjoyan nyaeta rupa-rupa fitur anu bisa mantuan pikeun ngahasilkeun foto atau video anu unik jeung pikaresepeun, nyadiakeun kabebasan kreatif pikeun ngedit. Hiji aplikasi bisa dipake ngedit foto jeung video, penyimpanan memori anu lega bisa dipake pikeun sagala rupa versi Android, aya versi gratis jeung berbayar. Fiturna lengkap pisan, hiji aplikasi bisa dipake pikeun sakabeh kaperluan ngedit. Tah tangtuna wae tina kaonjoyan aplikasi PicsArt miboga kahengkeran nyaeta teu bisa dipake pikeun nyaluyukeun tingkat kontras foto, teu bisa dipake fitur saturasi warna, teu bisa dipake pikeun ngasah foto nu mimitina blur. Loba pisan fitur anu berbayar. Tah hayu ayeuna mah urang tonton wae tutorialna, tapi baraya tong hilap like, komen, share sareng subscribe-nya. Wilujeng nyaksani. Tah di dieu baraya kedah ngagaduan lah aplikasi PicsArt-na sangkan gampil. Saat kitu klik tambah anu aya di handap. Saat kitu klik anu namina kosong. Terus pilarian teks sangkan baraya gampil dina ngetikna. Nah di dieu abdi bade masnehan contoh anu panggampilna nyaeta nanu abdi nyalira. Tah pami baraya bade ngadangel aksara Sundana, baraya kedah ngagaduan heula font aksara Sundana sangkan gampil. Sakitu wae padaran simkuring, mugia janten manfaat kanggo baraya. Hatur nuhun.